Duh, cara mantap gawe. Punya hayal di kerujung. Tang, ganteng Ip. Kemana mana? Aduh. Mana rek kemana? Arek ka warung lapar ka warteg euy. Ngapain heuh? Nya teh gadekeun duitna tuh. Duit maneh heula nu aing kan dicairkeun ATM masih kena beku. Paribasa sia mah sok kitu. Juga tong ngobogana jeung deui ka. Heeh teh nya. Oh, siap. Aing mah budak teh paribasa talangan-talangan nu geus oge tara dibayar aing mah. Aya ieu euy, ku aing urang tipukeun ku sia tidak nu geus tara dibayar ku aing. Naon atuh aya teh nya mi HP nya talangan ku sia. Hebat ku aing. Budak aing mah budak teh. Nitah wae ka kolot teh. Duh, aing benak teh jadi Ieu kehead sanggup teh. anjing si ganteng. Ganteng. Ya, sanggup teh. Nuhun euy jeung nonteng. Jeung eta jeung tongkol. Mereka asa tegenah hate ke euy. Jeung tongkolnya. Heuh jeung tongkol. Oh, siap nun nya tengnya. Oh, siap. Cek aing bayar teng. Urang review euy. Kejo ti si ganteng Ipai teh ye. Jeung naon deka asa dibesekan kieu kos cangkedong deka. Eta si berdua anjing teh jeung kira. Kira aku aing dibere batu bata. Teh sakalian ganteng. Jeung pasirna nih. Labok kadinya kehead si mah aya nitah ka aing teh ka kolot teh. Eta we pusing paribasa talangan heula. Nya ku aing ditipu. Tok sia kehead bata.